Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Tanbihun lam yata'arrad henteu mertelakeun saha al musonnipu musonnif li sajdatai tilawati kana dua sujud nyatana sujud tilawah wa syukri sareng sujud syukur wa nadzkuru sareng nyaritakeun kami hukana itu sajdai tilawah wa syukri muhtasoron halna ngaringkes litatimma karena supaya sampurna bihi kalawan itu nadzkuru naon al faidatu faidah li hafidi hadal muhtasori pikeun jalma anu ngaraksa kana ieu muhtasor tusanu disunatkeun naon sajdatut tilawati sujud tilawah li qoriin pikeun jalma anu maca Al-Qur'an wasamiin sareng jalma anu ngupingkeun qosoda ngamaksud itu sami as-samaa kana ngupingkeun amla atawa henteu qiraatan kana bacaan li jami ayati sajdati kana sakabeh ayat sajdah masru'atan anu disyariatkeun watu ta'akadu sareng dimuakadkeun itu sujud tilawah lisamiin pikeun jalma anu ngupingkeun bisujudil qori'i kusabab sujudna jalma anu maca wahia sareng ari itu ayatus sajdah eta arba'a asyarota sajdatin aya 14 pirang-pirang ayat sajdah sajdatal haji tegesna 2 ayat sajdah dina surat al-hajj wasalasun sareng 3 ayat fil mufassali dina pirang-pirang ayat mufassal bin najmi dina surah an-najmu wal insikoki sareng dina surat al-insikok waqro sareng dina iqra awal baqiyatu sareng ari sasesana eta fil a'rafi tetep dina surat al-a'raf warrodi sareng dina surat ar-ra'du wan nahli sareng dina surat an-nahlu wal isra'i sareng dina surat al-isra wa maryama sareng dina surat maryam wal furqani sareng dina surat al-furqan wa namli sareng dina surat an-namlu wa alam tangzil sareng dina surat alam tangzil wa ha mim as-sajdati sareng dina ha mim as-sajdah wa mahaluha sareng ari tempatna itu nu kabeh eta ma'rufatun dikanyahokeun walaisa sareng henteu aya minha tina itu ayatus sajdah naon sajdatu shod ayat sajdah dina surat shod bal hiya balik ta'ari itu sajdatu shod eta sajdatu syukrin sujud syukur tusanu disunatkeun itu sajdatu syukrin bi ghairi sholati dina lianti salat wayas judu sareng sujud saha musolli jalma anu salat likiroatihi karena maca surat sajdahna itu musolli illa makmuman angin makmum pali sajdati imamihi mangka karena sujud imamna itu makmum pa intakhola pa mangka lamun nyulayaan itu makmum an imamihi ti imamna itu makmum aw sajada atawa sujud itu makmum huwa tegesna itu makmum dunahu bari henteu itu imam batolat mangka batal naon sholatuhu sholatna itu makmum wa yukabiru sareng maca takbir saha al musolli jalma anu sholat kagoerihi sapertikeun salianti itu musolli nadban halna sunat bil hawi karena turun wali robin sareng karena cengkat minas sajdati tina sujud bila robi yadin kalawan henteu nyengkatkeun panangan pirobi dina cengkat minas sajdati tina sujud kagoeril musolli sapertikeun salianti jalma anu salat
wa arkanus sajdati sareng ari pirang-pirang rukuna sujud li goeri musallin pikeun salian ti jalma anu salat eta taharrumu takbiratul ihram ieu jalma tawa musolli wa sujudun sareng sujud wa salamun sareng maca salam wa sartuha sareng ari syaratna itu sajdah eta kasolatin tetep sapertikeun syaratna dina salat wa alla iyatula sareng ulah lila naon paslun pamisah urpan cek urup bainaha antara itu sajdah wa baina qiraatil ayati sareng antara bacaan ayat watu takarroru sareng dibulak-balik itu sajdah bitakarruril ayati ku bulak-balikna maca ayat wa sajdatu syukri sareng ari sujud syukur eta la tadkhulu henteu kaasup itu sujud syukur as-sholata kana salat wa tusanu sareng disunatkeun itu sujud syukur li hujumi nikmatin karena anyar datangna nikmat ao indipa in nikmatin atawa katolakna balai ao ru'yati mubtala atawa ningali ka jalma anu dicoba ao pasikin atawa ningali ka jalma anu pasek mu'linin anu ngadohirkeun kana kapasekanana wa yudhiru sareng ngadohirkeun ieu jalma hakana itu sujud syukur lipasikin karena jalma pasek ilam yahob lamun henteu sieun ieu jalma dororohu kana madaratna itu pasek la lil mubtala henteu karena jalma anu dibere balai li alla yata'adda karena supaya henteu meunang pilara itu mubtala wahya sareng ari itu mubtala eta kasajdati tilawati tetep sapertikeun sujud tilawah walil musafiri sareng eta tetep meunang pikeun jalma anu nyaba pa'luhuma ari migawena itu sujud tilawah sareng sujud syukur kana pilatin sapertikeun salat sunat wa yusanu sareng disunatkeun ma'as sajdati syukri sarta sujud syukur kama sapertikeun perkara pil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' naon as-sodaqotu sodaqoh walau taqarroba sareng lamun gawe taqarrub ieu jalma ilallahi ka Gusti Allah bisa jedatin ku sujud min goiri sababin bari henteu aya sabab hurima mangka diharamkeun itu taqarrub wa mimma sareng eta tetep tina perkara yuhromu anu diharamkeun itu ma ari perkara yaf'alu anu migawe hu kana itu ma saha kasirun kaseseueuranana jalma minal juhalati anu tetep ti jalma anu bodoh minas sujudi nyatana sujud baena yadayil masayikhi antara hareupeun pirang-pirang guru walau ilal kiblati sanajan kabuktosan itu sujud eta tetep madep ka kiblat au kosoda atawa ngamaksud ieu jalma hu kana itu sujud lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa pi ba'di surihi sareng eta tetep dina sapalihna pirang-pirang gambaranana sujud ma'ari sujud yak tadi anu ngamistikeun itu ma'al kupro kana kupur afa muga ngahampurana ka kami saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala mindalika tina itu mayak tadi paslun wallahu a'lam bishawab.